Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome lah, welcome bukan apa? Iya, welcome and coming. Mana ini nu ngajanggian can aya? Acan gila. Orang kalau geus tidinya diuk ka dieu ieu bujur teh. Beuh pokona mah getek ih. Tadi. Si Leta can ka dieu. Acan. Welcome. Kakuan weh diuk welcome and coming. Si Mamang, geus heula atuh panggih. Ye, geling si Mamang. Alah, Mamang. Tadi ya teh ya. Saha teh ieu teh? Piraku. Lain asa pangling kieu atuh. Piraku. Uped ieu teh nya. Aya acara naon ieu teh? Oh iya pan si Leto ngajak kumpulan. Reoni teh tadi geus nyarita urang reoni. Pan mang mah cek mangga apakah? Kopi heula lah. Oke. Kopi heula. Oke. Kopi. Ari ka urang teh Pahit. saya jiga rek nganyuk ka abang, bae ka si eta teh di ladangan. Si Uped mah beda deui. Naon Tarang nganyuk si Uped mah. teu pernah mah bae we saruakeun. Teh manyok ke dibayar. Seto balik mah ka urang bakal mere Astor. Saruapan ke urangnya eta teh. Ai urang naon urang geus lapan. Aneh mah wadahna kehe. Aneh ge plastik dah ke kurang bere. Dek disupan aya plastik mah pan. Jadi urang ini teh ka itu KKP lah. Ayo lah, masuk ini mah. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rampes. Assalamualaikum. Taramang ya. Alhamdulillah Piteng. Si Haji. Aduh. Tamang ya. Alhamdulillah. Naon ieu? Saha eta ye? Murid anyar nu urang. Nah eno ka ditu ka mana? Biasa hayang ieu teh sorangan. Parama? Biasa. Lonang. Astagfirullah. Nah, itu mah kuuk diteu nasirah. Naon? Anu kitu kuuk, nu kitu lege maneh. Lain apa teh apa we nya kitu. Amit-amit ih. Beda aya panonan tadua. Geus kuuk nu kitu mah. Lege. Kuuk. Yakin dewek mah kuuk nu kieu mah. Panyiuk eta mah panyuk cai. Lege aya maneh. Sok ra kitu keun hiber. Nyewa. Nu kieu mah nu kieu hayang apalnya, anu kieu kasep. Anu kieu teh topi teas. Sok cobaan teke. Tuh, sok mana ieu topi naon ieu? Topi Mang Darin ieu mah. Nyarita di tekek we. Bukan ieu mah buatan Mang Darin jadi topi kieu. Mang Darin. Heuh mah jegar teh bodoh heuh ih. Apa teh apa we nya. Gandeng lah ribu geus lah ngadaguan si Leto Oh, mana lila si Leto teh Leto nang geus daguan Urang mah nyared ke tukang ke lah heuh. Mundur atuh Wey! Assalamualaikum. Waalaikumsalam Leto. Si Leto geus datang. Si Leto geus datang. Tadi Urang geus kapanasan ya ampun. Tita tadi ka mana wae teh? nyasab heula. Nyasap ka mana? Heuh teuing aya di ditu tadi teh. Kopi heula we. Kopi heula we. Kopi Kopi heula. Ami semuanya mah. Kopi heula. Tah, kopi heula. nyonoknya. Mangga heula. Kering raos. Harna. Jangan teh deui. Tah bakal wali. Naon? Kopi. Untung. Amisnya. Karasa. Bakal wali. Ku si Mamang teh digulaan. Cik naon atuh eta teh naon? Mana Astor? Astor naon maneh? Aduh. Astor di mana? Maneh? Udah ya. Astor iya. Keinum deui anjir. Puas terasa puas. Enak puas. Kurang obat-obatan. Puas. Aya pangpuasna. Pengagulaan. Puas. Karmati santri ini gitu, karmati santri ajab. Lapar urang. Lapar naon emang? Geus lapar engko rek kaperek mere dahar. Ai itu naon? Kape nya. Eta nu kieu teh kape ngaranna teh. Oh, sebentarnya kape nu kitu euy. Ai ieu saha ieu? Murid urang teh yang ngilu. Murid. Oh. Si eta mah saha we? Si ieu teh. Jadi mu saha we bawahna? Udah lem dibawa cenah. Kieu atuh son. Ai maneh. Mun nyiar anak buah nu rada berkelas ulah nu saeutik Lain urang nu nyiar si ieu, nu nyiar ka imah urang. ngalamar gitu. Oh.
Har, anu jeger nu basa tinggal geus otodidak. Otodidak da euy. Aya ngajeger sorangan usaha Urangnya ditinggalkeun sabaraha tahun saya teh jadi bosna rek misa urang cenah ayeuna mah. Jor, cing teh jor lah. Namanya jeger nyawa ah. Ngomong jeger. Kopi. Biar kecentuan terus ninggal di dia mah. Seliningnya. Itu si Mamang euy. Mamang. Weh, halo. Utis, meueuh balik wae atuh ah. Meueuh titaheun, nyawa inung teh nyeri cangkeng. Mun inung boga cangkeng mah atuh ah. Mana di ayeuna si Entis? Wah, teh Japati ku aing susul si Entis. Dipencit teh Japati teh. Leob ku aing hakan yang bulu-buluna ku aing. Keun si Entis ku aing didodog si Entis. Didodog. Saha ieu teh? Iya. Jelaskeun. Saha ieu Si Leto. Waduh. Si Leto. Si Leto ieu teh ka mana ieu teh ayeuna? Mas Antren mang ayeuna mah bager atuh. Hebat. Wah, bener beda penampilan dia. Aduh. Keke. Leto. Asa kunci itu Mamang teh. Oh, heuh. Baheula mah rebutkeun naon tah? Aya parasia hadita teh. Tah, ieu mah Ingat kumaha tah hayang naon? Ampura oge ka Mamang. Urang geus mari riweuh jeung barudaknya. Ieu mah Bener. nu ngaran si Joker eta teh mah. Japati nu si Tison dikabur-kaburkeun. Domba nu si Piteng dek dikurbankeun. Lain dikurbankeun diperkosa. Motor uing deh yo. Itu nagasna dipegat-pegatkeun. Jadi kieu. Ayo uing dek nagaskeun Si hese. Joker mah nyari masalah wae, urang basa dangdutan Bener. diten haji itu. Tah, heeh eta pas urang keur joget mang nya. Cenah tah urang disuruh. Urang keur joget mang. Nancun Diganti, beri disunut ieu. waan teh. Tingali tina maju jadi eueuhan kieu. Lain. Mamang teh jadi timbul ieu teh kitu. Aya naon cinta ieu teh? Na merebutkeun awewe atawa naon asa kacida cinta kitu. Ari kitu masalahna mah heumeureuh we atuh. Wah, awewe saha mang aya di dieu ah. Bae mamang tenang. Ai salahin pi majikanun urang mah mang. Tenang mamang. Bener. Isi deh kopi lah mamang. Oh, cekap. Urang tergenang-genang atuh jeung si Hancip teh mah. Sang ngaranna Cokor. Si Yoger eta teh saha? Bener emang budak eta geus sababaraha kali teh kadenge wae teh. Cari masalah jempel geura. Tah, haritanya urang keur markilanya dek teh. Bener. Datang sia jig diambil alih pan urang teh geunah tuh. Ku si Cokor teh. Cokor teh dah. Itu dinya pas di Pasir Konyi, Garut. Jadinya rasa lebarkeun ke dekah teh. Bener. Bae ti seret ayeuna mah kade cing bisa eta lah. Cing jaga-jaga. Pokona ti ayeuna mah usum hukum ayeuna mah. Bener. Eta Mang. ulah setik ulah dijan eta lah cing Mamang mah. Geus sok. Eta lah. Lanjutkeun da obrolan-obrolan nya. Nya mang. Mamang itu can bareres deh. Oke. Korea Oke. Ya, Ah, bener. Setik ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi hade kieu mang. Ya, Tison kamana can balik keneh? Kapangih ku aing diasupkeun kana liang kesucian. Gara-gara si Tison aing jadi kieu tinggalikeun si Tison ku aing kapangih karabgeun sia ku aing kena singa ku aing mah si Tison. Senal tinggalun. Ieu hiji. Pegat ya Allah. Si Tison geus dikusruk kesenal pegat tingalikeun ku aing si Tison. Aduh si Ujang itu kehet si dia siap. La ilaha illallah. Diuk. Inung neneangan di tungtung dunya sia teu kapanggih di dieu ngan jerok teh. Yuk, Balik sia. Jempol. Aing koming, mak. Satu banget minti kasih singa Depok. Cekil abdi meureun. Anjir. Oh bos urang digiwing urang tadi Cikajuri geus. Tuturkeun ibu mau balik ya tuturkeun. Mana emang ngaheurinan hungkul ngahieuman. Ampura. Balik.
Soak urang pusing mah eta mah di baheula ge. Sarua urang teh beungeut nya nih kitu. Emeh eta teh. Oh, indung nasi tison. Ya, ceme mah untung tak kopi. Untung masuk di seblok deh ka Lain bangetna nih lamedong jika geus relawan ti Palestina. Anjir. Hingkam kumaha teh ceme, ampun. Emang ku mama eta Tahu. Urang ge taluk ku si eta. Nanya kitu ih. Urang mah rek balik teh heula heuh. Nah, dek ka mana? Mana dah tuh? Urang mah ieu. Dar, Pokok nama ieu ah. dar ka mana? Ai mana ka mana rame kitu. Lope. Kali ke datang si Letor ka mana dar ampun. Lope. Ai. Duh, nya katiluan ai. Ah, si eta. Ieu mah teu jadi atuh reoni ah. Tiraku reuni teh kieu. Astagfirullahaladzim. Naon di maneh nih? Si Dagur Gusti tinggalin. Aduh, kumamun ku ucing aing malah. Tuh, Ampura ayo teh sono nya. Si Dagur, aduh. untuk arinit Nah, aku mah ieu deh. Barudak aduh anjir. reoni atuh aing teu jadi ieu. Duaan wae gitu. Ampun, Kela dek balik wae entong. balik lah yah bayah. Kolot urang bisa neangan dah. Dek ah nea bengnya. Ka mana? Buat anteurkeun ka Aduh, dek kajang mayar eueuh. Ai. Ka mana? Kela jadi katemleuhan. Kela. Ieu urang anger euy. Ka manana ieu? Ka manana? Ah, Mang. Wayahna. Si Ubed, si Hancip mah puguh ning da sok kanyu. Aya meureun lah. Kana 60-an tah. Apaan kerek ge bieu urang mah Mamang. Teu bisa. Baru mah tita tadi wayahna bayar. Amal ka santri mah Mamang. Aing. Bayar. Aduh, aing jadi ka urang kabehanana. Ah. Daek teu daek ieu mah. Bunga sakna laki can balik. Alah, Tulus. iya. Keur bawa deui ieu lah. Lihat Mun eueuh ceuli dan mari eueuh beak. sok diuk. Lancana. Sok buru. Laan kabeh. Wah kabeh lah tuh. Ieu laan. Ieu nak jadi. Sok teu nitinya atuh nih. Sok antungkeun. Isuk sase. Yo so eta tas pe atulaan pamali. Tas pena. Si Neng nu kamari di warung anu cek si Emang udah kaji nut. Ih, menikah geus. Duh. Ah, ih, Neng. Gusti. Aduh. Anjir. Si Leto itu mah. Jika rek nyamperkeun si Neng. Terus lama tadi di dia. Atau salah udah tadi Ini cantik banget nih di Arab teh nih. amat biasa wae kayu atuh abdi si kabujang santan Ya ayo nih. Si Leto penyangka euy sugan urang begitu tok maneh gitu bae
Aduh, sare. Yuh, nyaring. Nyaring. Astagfirullahaladzim. Dah aya naon? Nyaring buru. Ampun. Kehala. Buru lah. Tong keheula. Aya naon ieu teh? Si Leto polontong. Si Leto. Heeh. Polontong kumaha ieu teh? Naon? Aya naon? Si Neng dibawa ku si Leto, dibawa Ulin. Si Neng, ampun si Neng mana? Si Neng mah da urang macam kenalan. Da Haji Nud. Wah. Apa haji nama? Si Neng. Ting Asa boga budak teh teh. dak awewe ning. Heeh. Di Arab teh ya. Heeh kumaha ieu teh? Si Neng dibawa jalan-jalan ku si Leto. Pertemuan tadi sok sore. Oh, terus deuk kumaha ieu? Urang karekep si Leto. Urang dengkek. Astagfirullahaladzim. Ulah atuh. Kieu, Masalah hate, ieu mah masalah hate. bener hate mah nya teu bisa dibobodo gitu. Da hate mah hate. Ngan urang ulah aya jeung babaturan mah. Kudu istighfar sok istighfar lah. Pokona mah Ulah ieu jeung ieu babaturan mah eta. masalah hate. Heueuh hate urang apa karasa ku urang mun Da hate mah hate atuh. ulah Sok. lain omat ulah jeung babaturannya. Pokona mah rek dikarekep si Leto. Wah, Mama mah jalan-jalan Eta- si Neng pan urang teh lope ka si Neng. geus lila pan anjing si Leto teh dileuleutikeun ulah nepi ka ku hiji awewe. Pokona mah da eta mah Ulah masalah ulah hate. omat ulah dikerekep. Moal. Pokona Teu mah panuju. Urang teu gimana panuju. anteng Moal ngilu. saksian kumaha. Teu panuju ulah. Omat, mun ini awas. Kumaha Ulah. pasitan erek mayu. Entong ulah. Urang Omat. kerekep mana minjam sarung hideung. Ulah omat. Entong. Minjam sarung hideung lah. Cicing. Mana Dangukeun heula. aduh. Ieu jeung babaturan mah. Ayeuna urang geus lila babarengan ruksak ku hiji awewe. Pikir heula atuh. Pikir bolak-balik. Pokona mah si Leto polontong lah. Ulah. Mah rek ngarekep si Leto. Ieu teh kumaha Ari teh? paling lu mah tulikeun sare. Astagfirullahaladzim tapi ka kitu eta jeung babaturan. Reunang kita we geus ngarenghap. Elah ulah makanya cek. Aduh. Oh, kala. Cip. Nanaonan ieu maneh? Aya maksud naon maneh bebet ngajewi urang? Urang mah hayang ngabuktikeun, Ngabuktikeun naon sok mumpung urang aya di dieu. ngabuktikeun bahwa maneh tadi pertemuan jeung si Neng. Neng mana ieu maneh? Si Neng pulsa. Sok, Neng pulsa mana? si Neng pulsa anu boga akuarium hiji-hijina di desa urang. Neng Rismaya. Teuing rek Kusmaya, rek Kusnandi ge paduli teuing aing mah. Nah naon hubunganna jeung maneh? Maneh hayang apal, Hayang apa laon? urang teh bogoh ka si Neng. Heuh nya sarua urang ge. Pokona mah paheula-heula. Heuh sok kari bersaing aya nama secara sehat lain kieu carana we. Ieu maneh kadukun, amang nyoyo, kadukun. Lah, alus-alus dukun. Nah, sing aing sia. Teng. Dia Aisyah teh apa? Si Haji ngapiting urang. Dican kemos. Heuh di kieu tah. Jol di kieu tiba-tiba. Urang dek ka warung. Heeh. Jol di kitu di gang. Ngarah naon eta teh? Heuh teuing. Meur kudu aya masalah nah atuh. Kieu cenah mah euy. Pada urang pan tadi sore beuh. Naon ulin jeung si Neng, jeung si Neng Rismaya. Pan urang balik di pasantren teh. Saha Rismaya teh? Si Neng Rismaya nu boga akuarium gini gitu. Oh, budak Haji Nud. Heeh, tah eta. Urang teh pan sa meme ngontek marane teh ngontek heula si eta. Oh. Balik di pasantren teh. Heeh. Ai si itu aneh jol ngambek ka urang. Itu Maka jeung nyulik urang deh. dia teh. Heeh, maka jeung kudu ngadu dukun jeung urang. Si eta teh kabogoh maneh lain. Lain. Ari si Hancip naha eta jeung pangak kitu ka maneh? Heeh teuing. Bogohon meureun nya. Bogoheun. Da urang geus sarua bogoh.
Itu atuh tong kitu cek urang mah. Kudah hate atuh teng. Sabisa-bisa hate teng. sabisa-bisa mah. Heuh ini ngaranna jeung babaturan lah masalah pira ku awewe. Si Haji kudu nage di papatan lain Ah, urang. ieu mah kudu diriungkeun bener kudu diriungkeun ieu mah. Kudu diriungkeun ieu mah pokona mah. Teu menang kitu sabab mana bakal jadi goreng ya jeung si Hancip. Ulah sok urang tiba heula babaturan sok ayeuna nyedek kagede gara-gara ku hiji awewe eta teh. Pan ulah ngaruksak eta teh. Da urang teu ngarti kana pola pikir si eta ayeuna teh kumaha. Pokona mah urang riungkeun we engke lah. Urang keur nginum mana mah. Dek nginum maneh. Mana tuh? Andi urang mah air keras euy. Baena. Kan bae we. Herang lah. Yo, si tong loba-loba teuing lah. Haus bieu. Beruas ongkong. Minum heula. Ngap-ngapan cigah lauk di darat. Jadi tampi teh. Mangga sok. Si Neng deui. Pihulaan besi kaburu pertemuan jeung si Leto ieu mah. Neng aya di dieu. Nuju naon? Ieu caliknya. Nah, tiap sore di dieu. Menuju Amang we biasa. Ari nami Neng teh saha? Neng Risma. Oh, Risma. Ini saya menikah geulis namina jiga ieuna jiga orangna Mah tiasa wae. atuh tiasa da mah segala bisa. Usup ge bisa ngantara nyangut. Ari Neng terang teu ka? Teu. Nyata biasa nama jodoh mah henteu aya nu terang nih. Kumaha? Ah, henteu kita. Ya, urang jalan-jalan ka ditu. Abi gaduh sesuatu ngeuning. Sanes Abi Aa. Manggilna Aa nya. Iya. Ulah Abi. Ya tuh ah. Kalanya kurang bersihan lah. Nah, hari cenah ka dieu. Nya apa nih teh tempat berlindung dari godaan setan. Kami taya sesaha, kami berdoa. Ari kamari, nah, amang jeung si Aleto, Ya, Amang we biasa. tapi tak aya hubungan. Teu. Orereng sangat nunggu. Nya teu sae, kalanya orang ada mah lah. Bade 2 bade 3. 10. Hiji we. Nya. Oke. Bakal nyangkat semua. Kalanya puntennya ieu. Kalanya. Senak pakuna. Mahal. Jauhnya. Biasa aja. Terus ayeuna bade ka mana deui? Bade langsung deui. Ka mana jalan ka ditu Ka dieu. ka Kenca. Mal ka jalan yang salah. Moal. Katuh we, namanya jalan yang benar dengan Neng. Itu kemana? Ka mana? Ya, kemana-mana hatiku galau.